Iwan getol kaji, getol berjabat. Tuh ngajak-ngajak ka batur. Aya 10 urang mah. Tapi per orang nanti aya ganjaran ka urang. Satungtung manehna ibadah aya ganjaran ka urang. Nya kitu deui ayeuna ngajak-ngajak kana kagorengan dosana. Kabagean urang. Dosana henteu dikurangan, itu urang-urang kabagean. Ngan anu teu ngeunahna kumaha? Najan urang ayeuna sapertina cicing di imah, terus batur teh migawe kagorengan teh mimitina ti urang. Pernah diajak urang. Jadi we apa? Jadi geus teu kudu ngajak urang, manehna we hidang eta dorakana ka babah. Teu dikurangan itu boga doraka, urang boga doraka. Nah, lu matak kumaha ayeuna mah ngajak-ngajak teh kana ka hade. Tong sok ngajak ulin ka batur. Aya doraka teu kudu mamawa batur sorangan. Jadi ngarah pugu di neraka.